Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana murangkali murid kelas 2. Kanggo pelajaran bahasa Sunda, mangga dibuka buku paketna Pangrumat Bahasa Sunda kanggo kelas 2. Di dieu aya nyocokkeun gambar atau mencocokkan gambar. Halaman 40 hijinya, halaman 40 hiji. Tah di dieu teh aya sababaraha gambar ye. Hiji, 2, 4, 5, 6, 7, 8, salapan. Aya salapan gambar. Tah, salapan gambar ieu aya gambar naon wae tah. Nah, gambar naon wae tah. Nah, di dieu aya ngaranna sakola, dasi, bandera, seragam, papan bor, kursi, patlot, buku pelajaran. Tah, di dieu isian. Tah, contoh tah. Nah, ieu tak eta diisian naha A, naha B, naha C. Tinggal heula di dieu A sakola nu mana tah gitu. B dasi nu mana dasi. Berarti lamun dasi ku ditulisan ku B. Nah, bandera mana bendera kudu kunaon tah gitu. Berarti hurufna naon C bandera, seragam D, papan bor E. Tangke dicocokkeun dina ieu nyocokkeun gambar. Nah kitunya sok kanggo kelas 2 ayeuna sakitu tugasna dipelajari sing sumanget belajarna jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.